Henteu bah, mimin mah teu nutup-nutupan. Da, tadi nyariosna mah bade damel. Kumaha si Aat teh? Abi mah naros oge henteu. Pantesan meninggal. Pami neng teh saha namina? Si laing mah dari hati mata jantung. Nggak segitu cukup. Rek teu ama kumaha atuh, cenah rek ajak jalan-jalan tapi henteu wae geuning. Abah mah keukeut teu percaya. Jeung Abah panti baheula ge. Teu ngaridoan mimin kawin jeung si Juhe teh. Yo, hirup mah tong loba ka pusing. Naon rupa ge kudu lempeng. Lempeng jeung lahola. Baik atuh. Cing cirining wing teh normal. Duit hasil naon ieu? Alah geus tong loba nanya lah, nu penting mah mah nyangu. Jeung nu paling utama mah beli kena cai haus. Lain, tadi si Abah ka dieu. Waduh, tek naon? Nanyakeun. Terus dibajakeun ka mana tuh? Damel, milarian damel. Tah eta pamajikan anu alus mah. Nya atos atuh. Si Abah rek naon ka dieu atuh nya. Nyiar-nyiar pirung sieun wae eta teh. Si Juhe jeung si Obed ka mana nya? Wah nongol pisan kumaha can aya kabarna ieu. Beraku dewek kudu katipu mah. Kieu carana mah dewek kudu neangan si Juhe jeung si Obed. Beraku kudu katipu. Hoream teuing coba 200.000 lebar. 200.000 ulah sampai ka ngalayang. Kecuali berhasil ditamahan ku dewek. Dewek teh berat sebenarnya nyamper si Suhe teh. Aduh, pamajikanna galak kieu teh. Assalamualaikum. He? Saha cenanya nganggo pisan keur barang gawe teh. Assalamualaikum. He? Saha cenah? Si Obed ieu mah pasti dek nyamper ngadu hayam jigana. Teh. Naon? Pasti dek ngajak ngadu hayam nya. Eueuh si Juhe mah. Tenang heula tuh teh. Sanes bade ngajak adu hayam. Hah, teu percaya. Kanu sok ngajak ngadu hayamna oge Kang Obed. Nya memang, tapi dah ayeuna mah mau ngajak ngadu hayam. Bade ngajak bisnis. Piduiteun. Piduit teh naon? Ka harti moal. Nya ka hati tuh teh. Matak abdi nyamper Kang Juhe ge. Nya juga atuh teangan. Da tadi teh ngomongna nek nyamper Kang Obed. Mohon atuh teh. Kalakah ditutupan gerak. Ieu mah. Tuh kan, motor lagi teh aya.
Pasti si Kang Ujo nage teu aya. Asal linges aya nama. Curiga. Pokona poe ayeuna kedah pendak. Aduh, asa wirang dewek ya. Pra beda saeutik. Beda satengah os aya lah. Dewek eleh ku si Haji Sidik. Mun kieu cara nama dewek berarti kudu nyieun eupan nu hade. Tah. Dewek kudu neangan bumbu-bumbu eukeur eupan supaya bisa eupan dewek jago. Bisa meureun eupan dewek jago mengelehkeun eupan nu si Haji Sidik. Lamun dewek eleh wae ku Haji Sidik, dek dikemanakeun atuh ngaran dewek wiwirang mun kieu cara nama. Kenaon Mbak Eman? Ngahulangan di galengan? Kade ya. RT. Nyeta Abah Eman teh keur bingung teh. Nah bingung kunaon? Nyeta Abah teh keur bingung mikiran eupan. Kabeneran aya RT. Cing sugan aya solusina lah. Mbah Eman. Masalah eupan mamawa ka RT. Tapi urusan nguseup RT oge boga pengalaman. Tah, cik. Harita make eupan naon wae tah. Bah heula RT keur resep nguseup. Aya aturan RT keur nacik eupan, eta si lauk geus nerungguan. Aslina eta teh RT. Cik kumaha cara ngaracikna? Aslina tuh bah. Cik kumaha. Ge bah. Duit beureum salamar. Heeh. Abah indit ka pasar. Heeh. Meuli lauk 2 kilo. Bawa ka imah. Pasak ku pamajikan. Assalamualaikum. Aduh, asar RT gejul. Terus naon apa? RT mah kasep jungjung balik we. Aduh. Di mana wae di pilarian teh? Beb. Tekedah di pelarian atuh Beb. Engke oge pasti nyamper. Kaleresan ayeuna nuju aya damelan. Asal baalsan pisan ayeuna mah. Iyalah, itulah. Sanes kitu Beb. Pan nuju milarian artos kanggo ke jalan-jalan. Pokona Bebeb Anis mah tenang. Kanya ajo moal aya duana. Han saukur kanggo Bebeb Anis. Tenangnya, pasti ngajemput ke oge. Anis mah teu perlu omongan, teu perlu janji, tapi bukti. Beb, tong boro bukti. Harta sareng kanyaha ajo sadayana ngan saukur kanggo Bebeb Anis. Nya hayu atuh urang jalan-jalan. Tah upami jalan-jalan mah tong ka ayeuna Beb. Ayeuna mah Bebeb uih heula. Ajo bade ngaresekeun lah damelan. Ke ku ajo dijemput. Tapi janjinya? Janji atuh. Nya atos atuh Anis uih heula. Mangga. Hati-hati Beb. Awe memang lemah. Tapi kela kudu ka mana nya neangan si Juhe jeung si Obet. Pokona poe ayeuna kudu beunang. Sugan we atuh bener nu diomongkeun Kang Obet teh. Kayak si Kang Juhe balik mau duit. Halah. Halus oge baju teh. Tapi kumaha ngomong nanya euy. Lamun bebeja kes si Mimin mah teh ngamak kicarana mah. Oh berarti kudu bebeja nganyuk ieu mah. Di mana wae we kieu karek balik? Nya usaha tuh Min. Eta geuning baju anyar. Halus we, meuli teh jang sorangan. Ari pamajikan teh dibere.
Meni karek oge make baju anyar teh ayeuna. Bari jeung ge lain meuli atuh. Menang nganyuk. Buka duit di mana? Rek nganyuk, rek kontan, sarua kene we. Mana ubanangan duit teu? Nyata henteu. Kumaha tari henteu mah? Beas. Ngalapar. Min, tong gede amak wae bisa darah tinggi. Kayak darah stroke. Tadi ka dieu tamu teu? Aya tuh si Kak Obet nanyakeun. Si Obet ka dieu? Heuh? Terus kumaha nanya ke naon? Cenah tadi aya bisnis. Emang tepang di jalan? Atulin ngomong tadi Min Cun teh. Kala. Rek kemana deui? Apa ndek bisnis Min? Bisnis mana duit? Yang meuli beas? Atuh Min teu boga. Buru. Buru. Apaan keur diusahakeun atuh teh? Usaha. Nya ada pemajikan teh. Bere angin we. Kumaha ieu teh? Teu bener pisan. Nah bet kieu jadina gara-gara tuang rama nu teu doa megakeun tali kaasih nu geus ngancik dina ati duriat dipaksa pegat. Teuingeun nu asih dipulang seungit najanara nyebat pisah hampura akang hampura teu bisa majar kumaha.